Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu sabiatu sareng ari maqalah nomor ka-7. Eta qala tos ngadosa Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Al-buhuru ari pirang-pirang sagara atanapi ari pirang-pirang lautan ail mutasyatu jami'atu tegesna anu ayeuna luas al-jami'atu anu ngumpulkeun eta arbaatun aya 4 minal alwa'i tina pirang-pirang warna. Al-hawa kahiji ari ayeuna hawa nafsu eta bahrud dunubi lautanna atanapi sagarana pirang-pirang dosa mailanu nafsi tegasna condonna nafsu la syahwatiha kana pirang-pirang perkara nu dipikaresep ku nafsu min ghairi talabi syar'i kalawan tanpa panyupri syara. Eta jami'un mailanu nafsi ari condongna nafsu eta jami'un nu ngumpulkeun lidunubi pikeun pirang-pirang dosa. Wa nafsu sareng ari nafsu eta baru syahwati sagarana pirang-pirang syahwat aya nafsu tegasna ari nafsu al-ammaratu anu seueur marentah kana goreng. Wahia ari ieu nafsul amarah eta allati tamilu anu condong ieu silati ila tabiatil badaniyati kana ayeuna perwatekan anu bangsa jasmani. Wa ta'muru sareng barentah ieu si nafsu bil ladati kana kangeunahan. Eta jami'atun ngumpulkeun li harokati nafsi pikeun pirang-pirang robahna ayeuna nafsu. Pikeun ayeuna pirang-pirang ayeuna robahna ayeuna si nafsu. Fahiya mangkari harokatin nafsi eta ma'was sururi tempat ngungsina pirang-pirang atanapi tempat tetepna pirang-pirang kagorengan. Wa manbaul ahlaki dzamimati sareng sumberna pirang-pirang akhlak anu dicela. Wal mautu sareng ari maut eta bahrul a'mari sagarana pirang-pirang umur biroi kalawan dibaca nganggo ro ail mautu tegasna ari maut eta jami'un anu ngumpulkeun lil a'mari kana pirang-pirang umur. Wa pinusatin sareng eta tetep tina hiji salinan bahrul a'mali ari lautana sagarana pirang-pirang amal bilami kalawan nganggo lam. Fahiya mangkar ieu nusah eta kaqauli badim saperti dawuhan sapalihna ulama. Al mautu ari amal eta sundukul amali petina amal. Wal kubru sareng ari pakuburan eta bahrun nadamati sagarana pirang-pirang kana langsaan. Al barzah tegasna ari alam barzah al fasilu anu misahkeun baina dunya wal akhirat di antara dunya sareng akhirat. Eta jami'un anu ngumpulkeun li anwa'il gummi pikeun pirang-pirang rupa-rupa kasusah. Allati yatamana anu ngarap-ngarap saha sahibuha jalma anu ngagaduhan itu gumum annaha kana sanyana eta gumum teh eta lataqau tutumiba itu si gumum. Wal maqalatu saminatu sareng ari maqalah nomor ka-8 eta an Utsman radhiyallahu anhu diriwayatkeun ti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wajadtu menakan kaula halawatal ibadati kana amisna ibadah fi arbaati asyatina 4 pirang-pirang perkara. Awaluha ari kawitana ieu arba'ah eta fi adai paroidillahi tina ngalaksanakeun pirang-pirang kaparduan Allah. Yasiriha tegasna saeutikna ieu paroid atanapi entengna ieu paroid wa asiriha sareng hesena ieu paroid. Wasani jeung ari nomor kaduana eta fi nabi maharimillah tina nebihan pirang-pirang paharaman Allah sogiriha tegasna leutik-leutikna ieu maharim wa kabiriha sareng gede-gedena maharim. Wasalisu jeung ari nomor katiluna eta fil amri dina marentah bil ma'rufi kana kasaean. Wa huwa ari ngaran ma'ruf teh eta kullu ma setiap perkara ya sunu ayeuna ya sunu anu ayeuna direken alus ieu ma fi syar'i ayeuna munggu syara. Wabtiga usawabillahi sareng nyuprih kana ganjarana Allah. Wa huwa ari ieu ibtigo iswabillah eta min atil illati kalabatkeun tina ngatapkeun elat ala ma'luliha
kana nu dielatanana ku eta elat. Warobi ujung ari nomor kaopatna eta pinnahi anil munkari tina nyegah tina pamunkaran. Wa huwa ari munkar teh eta mah perkara laisa nu teu aya fihi dina eta mah non ridallahi ta'ala kariduan Allah ta'ala min qaulin tina ucapan aw filin atau padamelan. Wal ittiqau sareng ayeuna ngaraksa el ihtirasu tegasna ayeuna ngajaga min ghadabillahi tina ayeuna benduna Allah. Wa huwa ari itu ittiqa eta min atbis sababi kalebetkeun ngatapkeun sabab alal musababi kana nu disababanana. Wa maqalatu tasyatu sareng ari maqalah kaselapan eta qolatos ngadoh ieu Sayyidina Utsman aya Sayyidina Utsman tegasna Sayyidina Utsman aidon di radhiyallahu anhu gami karido sa Allah anhu kaitu Sayyidina Utsman. Arbaatun ari opat perkara minal husoli tina pirang-pirang perkara eta dohiruhunna ari dohirna ieu arba'ah eta fadilatun kautamaan ay khairun kasirun tegasna kasayanu seueur wa batinuhunna sareng ari batinna itu arba'ah eta faridatun kawajiban ay wajibatun tegasna ayeuna anu wajib. Mukhalatatu sholihin kahiji ari ayeuna kitu cacampuran jeung para sholihin al qaimina tegasna anu jumenang kabeh bihaquqillahi ta'ala kalawan hak-hakna Allah ta'ala wa huquqil ibadi sareng pirang-pirang hakna hamba eta fadilatun kautamaan wal iktidau sareng ari nuturkeun atanapi turut bihim kitu sholihin fi alihim dina pirang-pirang padebelan sholihin as-sholihati anu saroleh eta faridatun kawajiban. Wa tilawatul qur'ani sareng ari maca Qur'an eta fadilatun kautamaan wal amalu sareng ari ngamalkeun bihi kana Qur'an ay bima tegasna kalawan perkara fil Qur'ani nu ayana Al-Qur'an minal awamiri wan nawahi sartina pirang-pirang parentahan sareng pirang-pirang larangan eta faridatun kawajiban. Wa ziyaratul kuburi sareng ari ziarah kubur ay kuburus sholihin tegasna pirang-pirang pakuburan jalmi saroleh eta fadilatun kautamaan wal istidadu sareng ari persiapan bebekalan laha pikeun itu kubur eta hayu tegasna siap-siap cawis-cawis liduhulil kubri pikeun jeung hareupan asup ka kubur bipilil amali sholihati kalawan migawe pirang-pirang amal soleh eta faridatun kaparduan. Wa ziyaratul kuburi sareng ai ziarah kubur eta imma li mujarradi tadakkuril mauti anakalana pikeun ngawungkulkeun eling kana maut wal akhirati sareng eling ka akhirat eta patakunu mangka aya ieu ziarah eta biru yatil kuburi kalawan ninggal pakuburan min gori ma'rifati ashabiha kalawan tanpa ngayahukeun pirang-pirang anu aya di eta kubur walau kuburul kafirin jeung sanajan eta pirang-pirang kuburan jalma kafir awlinah widuain atawa karna saum atawa ena saumpamana ngaduakeun patusanu mangka ena disunatkeun likulli muslimin keur setiap jalma muslim. Patusanu maka disunatkeun ieu ziaratul kubur likulli muslimin keur setiap jalma muslim awlit tabaruki atawa pikeun ngalap berkah. Patusanu maka disunatkeun ziarah kubur li ahli khairi pikeun ahli kasayan awli adai hakin atawa pikeun ayeuna ngalaksanakeun hak kasodikin seperti ayeuna kitu sandak rakat atanapi dulur wa walidin sareng ayeuna kitu qolat. Wa iyadatul maridi sareng ari ngalayat ka jalma nu geuring eta fadilatun uji kautamaan wattikhadul wasiati sareng ari nyieun wasiat eta faridatun kaparduan qolatos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mahrumu ari ayeuna kitu anu dihalang-halangan al mahrumu ari ayeuna jalma nu dihalang-halangan eta man jalma hurima anu dihalangan eta man al wasiata kana wasiat. Ail mahrum tegasna ari anu ayeuna jalma nu dihalangan minas sawabi wal khairi tina ganjaran sareng kasayan al adiminu agung teh eta man jalma muni anu dihalangan eta man minal wasiati tina ayeuna wasiat. Rawahu tos ngariwayatkeun kana eta hadis Ibnu Majah Imam Ibnu Majah an Anasin nampiti Sayyidina Anas wa qala sareng tos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man mata sing saha jalma nu maot ieu man ala wasiatin bari kayaan ayeuna boga wasiat mata maka maot eta man teh ala sabilin nurutin kana ayeuna jalan-jalan bener
wa sunnatin sareng netepan kana sundat Kanjeng Nabi wa tukon sareng kayaan takwa wa syahadatin sareng aya mati syahid wa mata sareng maut eta man magpuran bari dihampura lahu ka eta man. Wal maqalatul asyiratu sareng ari maqalah nomor ka-10 eta an Ali radhiyallahu anhu diriwayatkeun ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qarama wajah annahu qala sayyidina ayana kan Sayyidina Ali eta qala ngadu Sayyidina Ali man istaqo sing sahaja menurindu yasiman ilal jannati ka surga saroa maka bakal enggal-enggalan man ilal khairati kana pirang-pirang kasayan ay asratikna bakal nerehkeun ieu man azhaba kana berangkat ilaiha pikeun itu khairat paman aspaqo jeung sing sahaja manusieun iman ay hadaro tegasna sieun man minan nari tina neraka intaha mangka bakal eureun man anis syahawati tina pirang-pirang ayeuna syahwat nafsu ay imtana tegasna bakal ayeuna nari maka cegah isiman anitiba ya harokati nafsi tina nuturkeun pirang-pirang kurak-kerikna hawa nafsu wa bantaya kona jeung sing sahaja manu yakinkeun man bil mauti kalawan maut in hadamat maka bakal jadi leungit alaihi kata manon alladatu pirang-pirang ayeuna kangeunah dunya bidzali kalawan ayeuna nganggo dal al muhmalati anu ayeuna teu di titik al muhmalati anu ayeuna kitu abid dalil ngalaman godal muhmalati anu disia-siakeun aefa niat tegasna ina ruksak ladzah au bidzalil mujamati atau ngodal anu ayeuna kitu dicecekan ai in qata tegasna ayeuna pegat eta ladzat waman aropa jeung sing sahaja manu ayeuna uninga ieu man adunya kana dunya bi anha kalawan saestuna eta dunya eta darul mihani ayeuna tempatna cocoba wal kudurati sareng tempatna pirang-pirang karupek kabutak hanat mangka bakal jadi enteng alaihi kata manon al musibatu pirang-pirang cobaan ayalana tegasna bakal enteng ringan alaihi kata manon asyada idun nazilatu pirang-pirang balahi anu tumurun pirang-pirang balahi anu ayeuna abot anu tumurun wal maqalatul hadiyata syarari maqalah ke-11 eta anin Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana saestuna Kanjeng Nabi eta qala ngadawuh Kanjeng Nabi as-salatu ari salat eta imaduddini ayeuna kitu tihangna agama aslu tegasna ari pokona din teh eta aslu tegasna pokona din aslu tegasna pokona din paqawamuddi mangka ari ayeuna kitu anceukna agama teh eta laisa sanes eta qawamudin teh eta ila biha angin kalawan lintang tuku itu salat kama sakuma perkara annal baita senyana imah eta layaku mual ayeuna ancek ieu bet illa ala amudihi lintang ti ayeuna kana tihangna eta bet fahiya mangkari salat teh eta tahqiqun nganyatakeun lil umudiyati pikeun sifat ayeuna kahambaan wa adaun sareng ngalaksanakeun li haqqir rububiyati pikeun hak ayeuna ka pangeranan wa jamiul ibadati sareng ari sakabehna pirang-pirang ibadah eta wasailun pirang-pirang wasilah pirang-pirang cukang lantaran ila tahqiqi siriha pikeun nganyatakeun kana rahasiana salat wasumtu sareng ari jempe eta tuluy leuwih utama ulah tos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asumtu ari jempe eta arfaul ibadati pangluhur-luhurna ibadah rawahu tos ngariwayatkeun kana hadis Sa'ad Dailami Syekh Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu asyukuru tegasna ari jempe amatina perkara lain pawana teu manfaat eta mah fid dini wad dunya pikeun din agama sareng dunya wa tarki rodi sareng ninggal nolak alaman ka jalma itada anu nganiaya eta siman eta min arpayan wail ibadati kalebatkeun tina sapalihna nu pangleuwih-leuwih luhur-luhurna rupa-rupa ibadah fa inna aksarul khotoya mangka sajeuna pangseueur-seueurna kasalahan teh eta minal lisani tina sabab lisan amma idza kana anapun di mana-mana aya sal insan manusia
eta kholian anu sepi anina siti manusia fala yakunu mangka ayeuna teu aya naon sukutuhu jempena insan teh eta minal ibadati direken ibadah wasodaqatu sareng ari sodaqoh eta tupi bakal meurman sodaqoh kudu barobi kana ayeuna bendu pangeran wasumtu sareng ari jempe eta abdul leuwih utami qala tos ngaruh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asumtu ari jempe eta zaidun mapaesan lil alimi pikeun jalma nu boga ilmu wasitrun sareng ayeuna nutupan lil jahili pikeun jalma nu bodoh rawahu tos ngariwayatkeun kana eta hadis Abu Syekh an Muharraj wadalika ari itu asumtu zainun teh eta 5 karena perkara pisumti nu tetep aya dina jempe minal wiqori tina ayeuna sifat anteng aya rozanati tegasna ayeuna anteng al munasabati anu ayeuna pantes dihakil ilmi pikeun hak ilmu wali annal marajing sanyana awak-awakan atanapi sanyana hiji jalma eta jalhu ari bodona eta mar'i eta masturun anu ditutupan malam yata kalam dina salagina henteu ngomong itu si mar'i wasomu sareng ari puasa teh junatun jadi pangraksa wikoyatun tegasna jadi raraksaan minan nari tina neraka wasumtu jeung ari jempet teh eta tulih utama kulatos ngadawuh kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asumtu ari jempet teh eta sayyidul ahlaki gustina pirang-pirang akhlak rawatos ngariwayatkeun kana eta hadis Dailami an Anas nampi ti Anas aya as-sukut tegasna ari jempe amatina perkara la sawabanu ta aya ganjaran eta maujud fi dina ta ma eta sayyidul ahlakil hasanati gustina akhlak anu sae li salamati sahibihi karna salamat ayeuna nu ngabogaana eta sukut minal gibati tina ngagibah wa gahwiha sareng saumpamana gibah amal istighalu anapun ari katungkul bima kalawan perkara pihinu eta tetep tina eta mastawabun anu ari-ari aya ganjaran minnahu dzikrin tina saupana zikir wa qiraatil qur'anin sareng maca Qur'an wa ilmin sareng ilmu bahwa mangkari ti istighol eta abdul utama minas sumti tina mang jempe wal jihadu sareng ari jihad eta sanamuddini luhurna agama atanapi puncakna agama aya Allah tegasna luhurna itu din yen ta ayana lamun jadi fardu ain itu jihad udalikari itu jihad sanamuddin teh eta anal jihad sana jihad eta yulamu bisa dikanyahokeun jihad min mahallin baidin tina tempat anu jauh kama anasinamal ibli skala satu ka saperti perkara sanyana pundukna onta eta yuro bisa katempo bisa ditempo eta ayeuna kitu sanamul ibil in baidin ti kajauhan wasumtu sareng ari jempe eta abdul utama kulatos ngaduh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asumtu ari jempe eta hikamun pirang-pirang hikmah wa qalilun sareng eta ayeuna saeutik pisan saha pailuhu jalma nu migawe kana itu sumtu rawahu tos ngariwayatkeun kana eta hadis al-Qadai an Anas wa Dailami an Abi Umar aya sumtu tegasna ari ayeuna jempet eta hikmatun hikmah aya nafiun tegasna nu manfaat yamnaun bisa nyegah eta nafe mina jahli tina kabodohan waqala sareng sakedik saha manjalma yasmutu anu jempet eta man amatina perkara la faidatan ta aya faedah eta mujud fi eta man wa mayam nau wa man sareng jalma yamnau anu nyegah eta man nafsu ka dina man adinot kitina ngucap ima kalawan perkara yusinahu anu matak ayeuna ngalarakeun mak kaeta man wa min sama sareng tina arah-arahna itu asumtu hikmah kila diucapkeun naon min bahril khafif tina bar khafif ya kasirul fuduli qasir ya kasirul fuduli qasir qalila ya kasirul fuduli he jalma anu aya loba he jalma anu seueur kaleulewihi omonganana qasir kudu ayeuna mondokkeun anjeun qalilan kana omongan nu saeutik qad farusta nyata-nyata ayeuna ngamparan anjeun
al fudula kana ayeuna paleuwihna omongan urdon dina ayeuna legana watulan sareng panjangna qad ahota nyata-nyata geus ayeuna nyokot anjeun minal qabihi tina ayeuna nu goreng bihadin kalawan ayeuna kitu bagian bihadin kalawan ayeuna bagian paskut mangka ayeuna jempe anjeun al-ana dina zaman ayeuna in arota lamun ngarepkeun anjeun jamilan kana kasayan warawa sareng ayeuna tos warwiya sareng tos diriwayatkeun naon annahu sallallahu saesuna ka Muhammad sallallahu eta qala ngadawuh Kanjeng Nabi Abdul jihadi ari pangleuwih utamina perang eta antu jahida merangan anjeun nafsaka kana ayeuna hawa nafsu anjeun nafsaka kana nafsu anjeun wa hawaka sareng ayeuna kahayang anjeun fi dzatillahi dina raraga zat Allah dina ayeuna kitu zat Allah rawahu ngariwayatkeun eta hadis Sa'ad Dailami Syekh Dailami